Sih nak kerenaon. Keruk mam ya. Terus kuat lapar tuh dah. Pengadawan bapak sare baik. Ngajeng naon darna ge. Yang asin. Sok atuh bapak pangadaankeun. Oh. Ayang. Oh. Ayo. Caina gitu. Ya gerak mah. Aduh. Ngajeng naon ieu. Atuh cari deh. Ya aya bae atuh. Tok nayakeun jeung naon. Asin teh. Keun we paling enak pokoknya mam jeung asin teh. Ayo wae nama setik-setik ting. Oh, doi. Atuh padahal mah ku imah sekop kabeh. Atuh da ieu mah batur na iraha urang kos batur. Batur mah dahar teh mewah. Anu naon dahareun restoran. Urang mah jeung nu kieu we nya. Keun bae da enak, ieu enak keneh nu kieu ya. Jeung asin jeung sambal duh enak. Komun aya peuteui mah teh enak pisan. Ai pancuk batur teh meureun teh tidak bergizi cenah. Saha? Bergizi atuh. Enaknya. Gitu. Kumaha? Batur mah telur asin. Tapi da ieu ge telurnya. Telur asin. Heeh. Kalua. Telur asin. Enaknya. Enak. Mun keneh mama nu kieu. Papan batur mah eta kun teh mam teh dengan restoran. Ci atuh sugan we urang ge jaga-jaga ning mah. Kayak kaharepna mah lain. Anu ngguhan. Ena dahar jeung asin boang ka dahar jeung naon? Urang ge daging. Urang ge telur asin. Ieu asin anu di mana teh? Telurna teh di mamam. Duh kada enak pisan eta teh imam jeung asin teh. Sok asa nikmat eueuh naon oge. Nah, pada teu boga we urang mah. Nya kitu nya. Nya atuh. Lamun biasana daharna nu kieu. Lamun biasa nu alus mah naon cenah meureun. Tapi alhamdulillah urang menikmatnya. Nikmat, enak. Diberi nikmat sehat, urang alhamdulillah. Najan dahar mewah ge itu sehat mah kenaon. Oh, geus kosongnya bakatin kumaha ya teh? Teh meninggalkeun. Bakatku enak eta. Mamna ninggalkeun, erepna ninggalkeun kumaha tuh. Pokona tuh lah, aing geus mah. Lah, sesak ogoan we kos budak. Nah, tangan ieu mah sosokna sakedeuk. Ya Allah, teuing ieu. Aing geus alus mah Mas. Budak segebudak orok we atuh mah kudu dihuapan. Ogoan aki-aki teh nya ih. Ya Allah, ya Robi. Ih. Iya, sampai jadi daging. Aneh tina tangan Imas mah beda. Yuh, gerak. Eta aki-aki. Labuhan enggak alkeun tuh da. Aya kitu-kitu teuing nya. Aduh, mantap man. Jadi aya rasa-rasa naon gitu tina jari na meureun. Gurih gitu. Nya lah, kalau kitu lah. Ya enggeus kusorangan tah. Kemana tuh? Kayak geus kosong tuh kocok heula. Besok tapi ka di dieu teh. Kok bae. Nah, keur ngenang-ngenang guapan kocok segala. Masa aya ayam dog asin. Ngerti. Diayakeun. Dog asin. Nah, 2 kali ngahuap. Ajeun teh. Ini. Enak ya.
mat jelekit. Hanet nanyi, Sep.